Saparehnahna di RW 4 Desa Mekarahayu, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Masyarakat Kampung Mahmud ayeuna aya 500 kakak atanapi 1.500 jiwa anu netep di Kampung Mahmud. Nyontok ke sepuh, abdi nyontok ke mama sama abdi. Ya ternyata gua anak apa tadi tuluy tumurun. Ternyata eyang abdi mah ti buhur mah. Yang dalam taras ka yang agung, taras ka yang asli. Askeun ku abah ayeuna gitu. Sang batir ka sepuh teh putus teh pegat. Ditaraskeun ku abah. Masa lubu dia mah di Mahmud. Pertama mah pengawasan ibu-ibu. Itu seminggu teh ibu-ibu mah alhamdulillah padat geton kedua mah nyaran kuda. Bapak-bapak mah Senin seminggu sekali. Rasulullah Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu Dibiasakeun mah muludan 12 mulud tak dimkana kelahiran Kanjeng Rasul. Rajaban 27 Rajab memperingati Isra Mi'raj ulang tahun salat. Manakiban terutami 10 Muharram. Atuh Rebo Kasan asa kadap deui Rebo Torahi bulan Safar tulak bala. Rebo Kasan. Hawalan eyang minggu kedua sabada Idul Fitri di makam. Anaknya Kanjeng Sultan Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani nya manakiban. Jadi nyarioskeun riwayat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Sareng teh 53 manakobah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkoba ke-35 jarioskeun Syekh Ahmad Kanji jadi muridna Sayyid Abdul Qadir kalawan pituduh guruna. Kacarioskeun hiji waktu Syekh Ahmad Kanji nuju abdas aya kareteg dina manahna yen torikohna Sayyid Abdul Qadir teh leuwih dipikaresep piribatan torikoh anu sejena. Kareteg Syekh Ahmad Kanji kitu teh kauninga ku guruna Syekh Abi Ishaq Makribi. Saur guruna nyaho maneh martabatna Sayyid Abdul Qadir. Saur Ahmad Kanji henteu. Saur guruna Sayyid Abdul Qadir teh kagungan 12 sifat. Lamun lautan dijieun mangsina, tatangkalan dijieun kalamna, manusia jeung jin jeung malaikat anu nuliskeunana tangtu moal katuliskeun sahijina sifat. Oke, barang Syekh Ahmad Kanji ngadangu cariosan guruna kitu anjeunna banget mahabbahna ka Sayyid Abdul Qadir. Sareng banget ngarep-ngarepna balai ulah waka pupus upami tacan lebet kana torikohna. Maksudna urang mah tabaruk bil berkah nyungkeun karomah doa anjeunna malah madar urang dijabah pamaksadan sehingga angkan di akhirat ku anjeunna sahaja mah anu ngadamel ihsan ka kami mah anjeunna kumarepikeun sedekah naon bae kumarepikeun hadiah insyaallah jeung kami ngahiji sasarengan di bandera kami yang ye anjeunna
bade ngajaga di lawang neraka bisi aya umat kami anu taat ka kami nu cinta ka kami dijewang ku kaula moal cenah asup ka neraka gitu. Sodako tuh ngaramaikeun cek urang wah bagi-bagi lobana teh lah salawatan hiburan nama di kapungkur aya teh kapungkur jeung sepuh keneh kapungkur mah nya domna teh berjanji gitu ayeuna bade rae ya keur teh zaman enten enak pakainya tiap-tiap mulut atau di tempat nikahan, di tempat nyepitan sering dipakai rajaban, tablik akbar suka dipakai ini acara-acara. Istiadat Mahmud seninya ini, gitu. Kan dari Garut, Bandung ada dari Garut, terus Mahmud terbang, cuman terbang. Oh, dari bapaknya, kakeknya, dari wujudnya turun sampai ini, wah dari angkatan berapa ini? Terus dinamakan anak kecil Al-Buda, itu hasil dari turunan. Pertama Buhun yang tadi awal pembukaan itu terbang itu seperti itu sebenarnya. Yang tadi yang kedua itu bersalawat. oh jadi Ya, Buhun ada beberapa, ada salawatan, ada seni itu banyak. Ya intro dangdut, gamus. maka sabar eta kana mebal Mahmud kursi nya kana kursi seueur bos kursi di mah Mahmud mah tahlil we dikir adalah hadiah tahlil jarah tawet karuhun mah kitab sarap di dunia apa sapina tijan sulam eta karuhun kitab hiji tengeng ada sumur kapungkur herang kita rugi nama tos mau alhamdulillah kau yang terlupina di media kedua tengah ngomong gedong tembok kedah panggung kayak kolongan tengeng ngau kaca jendela tengeng dalam kawah tabak ge sabeureuna tengeng ngau kenting barong kenting beranak tengeng nabuh bedu kokol tengeng nabuh gong kapungkur ngaliwat kamu beritahu belah tengeng ngingu mae ngingu soal tengeng buaya ada mau gedong tengeng ayo dia rempak ngajak-ajak naon akibatna atos-atos rumah tanggana bak barontak naon akibatna tidak mangke ka maot naon akibatna keur maju usahana ciret bangkrut sama sekali teu aya barokah sabab di anak ngarempak jalan gue yang sanes majair aja kurang nyaman kayak saha halus